Kangjeng Nabi mah waktu cek perlu teh kudu diceritakeun kapinteranana. Eta mah cek perlu geus urusan Allah Kangjeng Nabi mah kapinteran urus diberes ku Allah. Ja mustahil mun teu pinter mah Kangjeng Nabi moal bisa hiber. Bin Abdul Muttalib Hasim Abdi Manaf Al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu ila jamil khaliq. Nyata manah teh kudu nyaho maneh teh kudu nyaho nekadkeun jeung ngabenerkeun jeung ngimankeun saban-sabanna Gusti urang sareng Nabi urang sadaya Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib putra Hasim putra Abdul Manaf bangsa Quraisy mugi-mugi anjeunna diwuwuhan rahmat sareng kahormatan ku Allah Ta'ala eta teh hambana Allah sareng utusan Allah ka sakabeh makhluk. Wulida bimakkah wa bu'isa biha wa hajara ilal Madinah wa dufina fiha. Kangjeng Nabi teh dipedalkeunana Kangjeng Nabi di Mekkah, pupus di Madinah jeung dipendam di Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bih. Jeung kudu ngabenerkeun maneh serta nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bener dina sakabeh cariosanana. Kangjeng Nabi mah mustahil bohong. Pansok diaos ku urang mah tina aqidul iman teh wujud kidamba muhalafatul lil hawadis ta eta anu sifat Allah ka Allah contohna ileh bae kitu nah aya di sifat di para rasul. Sidik tableg amanah patonah tah kari Kangjeng Nabi mah hiji sidik kudu pinter, dua amanah berarti jadi teh orang amanah mah beneran gitu lah. Mun aya nu mi HP mah teh kudu dilaksanakeun. Tableg atuh urang ngabejakeun. Patonah artina kudu pinter jeung lalawanana. Jeung lalawana salah sahijina tadi teh artina Kangjeng Nabi bodoh mustahil Kangjeng Nabi bodoh. Mantakan aya kuari mah rame-rame Kangjeng Nabi geus cenah bodoh cek saha dia gagabahna bae. Kangjeng Nabi mah waktu cek perlu teh kudu diceritakeun kapinteranana. Eta mah cek perlu geus urusan Allah Kangjeng Nabi mah kapinteran urus diberes ku Allah. Ja mustahil mun teu pinter mah Kangjeng Nabi moal bisa hiber. Moal bisa hiber mi'raj ka langit ka-7 segala macam ka itu moal. Sanajan kuari cek peribahasa anu pinter nyeun kapal eueuh can kaceritakeun ngadenge profesor hiber ka langit ka-7 eueuh. Kan saha? Tah yang Kangjeng Nabi unggul. Keur baheula ieu anu oleh-olehna salat teh subhanalladzi asra abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Beuh kitu masyaallah na bae tah di mi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad ku Allah Subhanahu wa taala Kangjeng Nabi masyaallah. Coba nu kuari keur kadinya bage urang teu ka otakan gitu kan. Ih cenah eta Kangjeng Nabi bisa hiber kumaha carana. Teu ka harti nu kitu sebab ilmuna Allah mah luas maha luas. Moal ka harti ku urang masalah jan profesor botak ge geus moal bae. Nu penting mah urang kuari mah iman bae heulanan. Iman ka Kangjeng Nabi dina urang kudu percaya. Wajib eta mah. Putra Abdullah putra Hasim putra Abdul Manaf bangsa Quraisy mugi anjeunna dina wuhan rahmat sirah rahmat Allah Ta'ala eta teh hambana Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Nabi ge hamba
sarua doang urang jelema nama arad basariyah tegasna sifat kamanusiaan arad basariyah sarua bae ngan Kangjeng ari itu mah cek peribahasa ari urang mah biasa Kangjeng Nabi mah luar biasa orang luar biasa eta mah atuh urang sarua bae jelema nama kitu Kangjeng Nabi atuh tuang atuh urang tuang Kangjeng Nabi cek tadi teh urang nginum atuh urang yang nginum nang nu ngabedakeun tina ibadah hari Kangjeng Nabi mah langsung ka Allah hari urang mah Allahu alam ibadah nyangsang di mana beureun ge gitukeun nya wajar tadi teh ngadoa ge loba nu tuluk diijabah sabab tadi teh orang loba ting malaweung terus dipedalkeun anak Kangjeng Nabi teh di Mekah jeung diutus di Mekah jeung tuluy ngalih ka Madinah pupus di Madinah Kangjeng Nabi jeung dipendem di Madinah insyaallah lamun jaga orang dikeresakeun ku Gusti Allah orang teh mah tadi dikeresakeun ku Gusti Allah bisa berangkat ka tanah suci bikin panggih ku urang di ditu ieu Kangjeng Nabi teh di Mekah ieu nu ngaranna Mekah ke hijrah cenah ka Madinah sampaikeun tadi teh loba nu ngadong di raudhah eta masyaallah cenah eta dihareupeun makam Kangjeng Nabi urang ngadoa di dinya insyaallah mustajab di dinya ge